Biografi Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol nyaeta salah sahiji tokoh ulama, pamimpin, sareng pejuang anu milu perang ngalawan Walanda tina sabuah peperangan anu dipikawauh Perang Padri dina tahun 1803 nepi ka 1837. Wasta aslina Tuanku Imam Bonjol nyaeta Muhammad Syahab anu lahir di Bonjol hiji Januari 1772. Anjeunna mangrupikeun putra tina pasangan Bayanuddin sareng Hamatun. Bapakna Khotib Bayanuddin Syahab mangrupikeun saurang alim ulama anu berasal tina Sungai Rimbang, suliki 50 kota. Anjeunna nuntut ilmu agama di Aceh sareng kenging gelar malin basa ti Aceh. Mangkat dewasa, Imam Bonjol kawentar janten saurang ulama. Imam Bonjol ngabogaan babaraha gelar nyaeta Peto Syarif, malin basa, sareng Tuanku Imam. Tuanku Imam Bonjol dipercanten ngajantenkeun pamimpin sekaligus panglima perang saatos Tuanku Nan Renceh ngantunkeun. Anjeunna kedah ngawujudkeun cita-cita anu diimbikeun ku pamimpin kaum Padri sateacana, sanajan kedah ngalangkungan peperangan. Tuanku Imam Bonjol akhirna nyerahkeun diri dina Kaping 25 Oktober 1837 sareng diasingkeun ka Cianjur. Saatos eta, Tuanku Imam Bonjol langsung dipindahkeun ke Ambon dina tahun 1838 sareng kaminahasa dugi ka pupusna. Tuanku Imam Bonjol ngantunkeun dina Kaping 8 November 1864. Dina ngusua 82 tahun sareng dimakamkeun di Desa Lota, Pineleng. Anjeunna nyerat autobiografi nu dingaranan Naskah Tuanku Imam Bonjol. Eusina nyarioskeun perkawis panyesalan dina kekejaman Perang Padri. Seratan dimaksud mangrupikeun karya sastra autobiografi anu munggaran dina basa Melayu. Disimpen ku katurunan Imam Bonjol sareng dibewarakeun tahun 1825 di Berkeley sareng di Padang. Tuanku Imam Bonjol diminangka janten pahlawan nasional Indonesia ti kawit kaping 6 November 1873.